lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat-sahabat, ya Rasulullah, abdi teh hayang sugi sanupang sugina? Allah penta kanupang sugina. Abdi hayang gagah sanupang gagahna? Allah penta kanupang gagahna. Abdi mah hayang kuat, nupang kuat dasa Gusti Allah penta kanupang kuatna. Hayang naon? Penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara nu menta kaya sahabat, abdi mah hayang boga ilmu, aya nu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah. Nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan? Ana ilmu la ilmalak, kaula ilmu anjeun eueuh ilmuwan mun eueuh kula. Lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu, kaula ilmu anjeun. La ilmalak, eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing. Sok ilmu nu aya di maneh, ilmu aing titipan ti aing, ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat Kangjeng Rasul? Pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun. Nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang, pencabutan ilmu. Aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana wari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah, maka henteu dibere istiqomah jeung santri. Pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho, luruskeun ka Allah. Ulah diaku ilmu teh ku urang nu Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah, insyaallah batur bisa jamul jawame, urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah, amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat, henteu, sebab naon? Teu istiqomah. Baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala. Lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui. Masya Allah kan Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah, sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan bunuh Ibrahim paehan. Cek para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan, ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar teh ngaranna begal. Eta himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah. Dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge ye ge ye amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah himar terek jaritakeun lalawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna nama Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum. Masya Allah karim lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel
cekurang Cilongok mah jepretan ya pada baik on kimrine gewe ya pada jepretan lah dijepretkeun cet blek kana seuleuh sakituna gedurna dikitab ku Gusti Allah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim hei seuleuh awas ya cek Gusti Allah sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuleuh Masya Allah jadi naon atuh cak seuleuh aing ieu kuli barda tiis maneh wassalaman awas jadikeun kasaeun eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis luar biasa bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekalan sana tiis awat cenah Masya Allah langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di aser kuari ge lamun anu HS ieu kateulihan Nabi Ibrahim ye kuari Nabi Ibrahim Masya Allah kari di samping HS sare tatangkalan jararadi nungaran anggur nungaran apel nungaran jeruk berbagai-bagai buah-buahan Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget ieu baja apel ieu baja jeruk tuh Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuleuh bubuahan loba di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes di barang hes eueuh komo tatarina Allah atuh Allah bae geus nah ieu ge khawarikul adat teh termasuk min jumlati belah kencai mah ya Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Masya Allah dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisokan kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal sana tutung ulah jelakeun ka kula ngawirid aja na teu khusuk Masya Allah Haji Pendi dibere deui ku kula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut ka beuleum tadina beureum bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona gitu sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu nah guys kesimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim salamet Kangjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna Turki besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu kuari nyencelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta sabar tahun entah sih kaburu parae di Turki Masya Allah karim Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Suriah ke Syam tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wa qala inni zahibun ila rabbi Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring di piwarang ku Gusti Allah di Palestina ke Suriah ke Yerusalem inni zahibun ila rabbi sayahdin
barang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teh loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an WH data tutung nama ulah Gusti, yang sakadar mangun cimpong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam, dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat nagarana, negara jurig di Indonesia. Canu mimilu jadi jurig. Mandek kiai nu mimilu di negara, kiai caksia sama ai mah toser doang. Ai polisi memang tiba heula jadi juri cenah mah, TNI jadi juri cenah mah, emang juri negara cenah mah. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang, agama jadi acak-acak. Inilah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten, membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinyana teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun larang sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh kinerja bage geus teu bisa dibukeun cau. Kinerja ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa disebut cau. Au. Hei, kiai, cau. Au. Nah, barang kukuda geus diservis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah, wari ge cadel keneh lau nya mah. Oh, masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Inilah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung. Istrina Siti Hajar ngandung, masya Allah, borosote seorang anak lalaki. Kaset nauh tanding.
ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleut ti dieu ya ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon solear kabeh komo ieu raja solear ieu mah ngan pada ubuntutan doang atuh tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari waduh kasep ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga nu nyebutkeun teu kasep timimiti tarangna halisna irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam kasep teh lalaga kasep begitu naik 7 tahun ketinggali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail naik 10 naik 11 12 13 Masya Allah geus menghampiri balik luar biasa kasepna loba awewe anu penasaran hayang neuleut Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neuleut beungeut haji peni lapar bae lapar malah keluar peureup Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi gulamin halim fabasyarnahu bi gulamin halim Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah dibere pangbubunga ya Allah di gulamin halim dibere anak nu ngaran Ismail halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa istimewa bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa eueuh ti bendueun indung bapa resep ningali anak jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah Masya Allah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa Masya Allah lamun urang boga anak kos kitu ngeunah ieu mah pan anak dihudangkeun isuk-isuk wah lain hese deui sakurang Jogja wah geus leuwih ti hese teh berarti dina hudangna Masya Allah teu daek mandi teu daek mandi pugu ngising calana geus teu daek ngisang-ngisang aja ceurik indung bapana lamun henteu make panitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak leutik di Cisoka mah di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti itu tah di Cilongok mah isuk-isuk darek budak mandi sanajan cerik-cerik ge di Cisoka mah kolot teu daek mandi Masya Allah mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah impianana model impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang
300 jamus munding 100 onta. Ya Allah ya Rabb, datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging, kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding, kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat, kagetan malaikat, Masya Allah cek malaikat, hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Belaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Belaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Jukunya ada ditusukan digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg teh ki atok. Ki Amir dan eta. Tega bagi blon. Masya Allah kan. Komo tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Hei, ieu kumaha lalakona? Masya Allah, talancuh lagi talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah, eta anak buah Ki Nurjaya, kunaon jadi kos kitu? Orang dititah kunyana. Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta. Ya Allah ya Rabb, masyarakat mika cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara. Eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim, bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar, di mana bae nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang, jang musafir-musafir nu liwat, setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb, beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara, maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disedekahkeun henteu nyaah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah, dunia langit jeung bumi katuteusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma balagu ma'ahu sa'ya, barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya, bisa ngabantuan indung bapana, bisa ngabantuan tatanggana, bisa ngabantuan naon bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi
wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail ka dieu aya naon abah inni ra'aitu fil manam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa hajut titah dipencit ambo-ambo berendanan Gusti banyak kudu mencit anak mendingan Haji Pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat lah Gusti ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tetangga eta bae cenah Gusti dia mantaknya nama ilunan jeung kiai ge pamajikan geus dohokeun nu mantak geus dohokeun atuh geus manfaat lah pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah Masya Allah diabadikan di Al-Quranul Karim dibaca kurang faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bodetek cekulet teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim nasa kitu poharana anak nasa kitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak Masya Allah geus pamawa kampak ya bah kampak leutik ya bah emang jang naon tarang abah ya maksudna naon sia belikeun motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sia ada orang kisoka boga goblok pohon kisoka siana naonan cak abah pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah ieu bae seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede bae mak awas ieu mah ieu naon sia naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu nanaonan bisa nanaonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun ulah henteu awas Masya Allah imah hareudang imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantren modern cakaing ge pasantren salaf lo kadenge budak santri salaf mah mau martil paling kira gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah makaning tah tu pasantren modern acannya nama acan mah sakola hasil sakola pak kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejem tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan jahat sama kos kitu mah itu jadi polisi atau polisi nggak modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak orang geus kene sakieu mah ye nu bener tungtung nu bener boga anak teh Masya Allah kan Masya Allah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pesantren salaf Pak nya nama paling ge nyicingkeun ti Lukman mau marti paling nyicingkeun bae ieu budak balik pesantren kok tuh ngomong-ngomong mana
coba tanya hayang naon gambar ganzi balik masan teu ngomong-ngomong hayang naon umur geus sabaraha mah umur pasti nanyakeun umur emang emak tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus eta teh demo sebenarnya mah paling kos gitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling sakitu satri salap tah demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunna si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus pasantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dia umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka ditu na urusan kula masya Allah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri mah balik ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka ditu na geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudeja sama tekan ngeunaheun make salaf mah masya Allah segala rupa serahkan ke Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah kangjeng Nabi Ibrahim alaihis kangjeng Nabi Ismail alaihis salah kita dipencit nurut mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan orang boga anak cara kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin akhirna kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapi geus dipandian pakaian baju nu pang bagusna sisiran anu rapi dinyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku kangjeng Nabi Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan deuk makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail cek kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit masya Allah kan ngadabdi wasiat cek kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya bisi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah deuleu merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang
katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain katana besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim sol teh iblis. Cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh atuh kunaon mana ieu mencit anak ieu mah mencit ke instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh cak iblis ieu babon soal bisa cenah teh mah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teh nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia getol buat dia mah asalnya Kanjeng Nabi Ibrahim karangkasih lah di tempat nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalakan bismillah Allahu Akbar joder timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi di bocos matana eta berarti katimpah eta Allah batu aduh cak iblis teh aing kasih baik kos kieu cak iblis lah mal mundur aing mah kajian kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 beuh ngeunaheun da lamun nyaba ke hiji awewe na bari nyakelan tasbeh tiis hate Allah 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 ya malain Waalaikumsalam ibu ayah di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah ayah di Cisoga malah di Panggang Allah 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 nah cak iblis Assalamualaikum salam iya hajar mohon nyaon teh anak Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teu ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nya nu boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba dirangga itu salaki kulama nabi
salaki kula mah nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan apa kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya angkap ke dipencet teu naon Masya Allah eta indung kuat ke percaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong salakina ya Allah ya Rabbi atuh urang papan babajikan deuk percaya kumaha ka salaki balik jam 12 ke atas di mana ngariung rada lambat acet Masya Allah kok maki fudolim Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik penting ya jangan orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan mah atuh sia mah bapak rusak tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kana jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bae ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyawana mah geus 7 tahun dituntun modal aya anak saha deui atuh deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep haju mana deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kanjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah ula wusto Aqobah ula wusto apa sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kanjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kanjeng Nabi Ibrahim Bismillahi Allahu Akbar tarik kalhut tarik dekat tungkulkeun ka hadap teterah cek Kanjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunia ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunia abdi geus siap jasa sekali deui Bismillahirrahmanirrahim tarik ka luhur kenceng ka handap geuning teterak sama sekali teterak udah Kanjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma sak buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu belah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sekali deui bah ieu pencit nu kenceng jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah Masya Allah karim tasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng tauhid ka Allah manteng na pohar ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah
pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedeuna anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail. Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho dongengna tak kuari we nyaho gorenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim kepasrahan anjeun ka kaula kabageran anjeun terhadap umat kadedeh anjeun terhadap umat kabarahan anjeun terhadap umat maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah weh eta mah merepet dur-dur pet atuh paden teh koret aya 3 bagian aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang mah koret doang kata tangga koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah kayak koret merepet mah tatangga teu dibere anak teu dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet aya koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere anak pamajikan teu dibere nyana ge hayang jajat menta contohna sieun itu kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa dia eta mah boga lauk tembangnya ditenden di handapan anggel kanyawan ceulina ku cucurut ya Allah ya Rabb. Layla para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100 malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail
datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 umbe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji muridit haram berarti isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampikeun haram ku ari minta doa ka aing ieu aing teh silu kabalingar sebenarnya kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok kaju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pemajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uang urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pemajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun minum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasia henteu teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau amanu wa amilus solihat nomor kadua summa taqau amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat dia summa taqaw wa ahsanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah
wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan, berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu menang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Iyalah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka. Mane ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah, mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibere duit geus sieun nya mah. Waalaikumsalam. Ti mana ieu? Ti atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ngieu teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Yang dibuka teh bu emang tarima bente sebara duit lah barang dibuka teh 1 juta lah letik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung panai 5 daek kagok ka neraka. Aduh nengan daftaran we cenah daftaran eta naon karang-karangna KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ya umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji. Mereka 2 summat taqaw amanu 2 mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentaka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ala taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman orekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang dirina teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta, bisa ente naik kapal atau naik Apollo. Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngaji terus baik atau otakna pendek jasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak trizi HP na geus mending mun warakana aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti Allah nu aku. Ya pasti aing dipake kagreget ya ku Amerika. Naon sebabna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngalarang doang ieu meka
ya tetep Ki Haji na ge maeuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Nah lamun deuk bener-bener nyana make ittaqau nu kadua teuneun HP selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari Kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu, tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mau moal si HP bisi aing hayang deui. Setengah hate teteh jelema teh. Setengah hate kuduna lawan pican. Plus meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu, lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna. Boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bage sakitu hese. Aing mah geus kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing. Geus aing mah moal. Ku ari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi di parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna. Hayang meuli deui. Menang seminggu dari cokot deh HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu, jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo atau kos gitu. Pegatan dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadaanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah. Pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu neuk naon ieu? Ieu mah keur carita summat taqwa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiaan. Ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah neundeun tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman, tapi tetap nyana masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati.